abdi pikawana sareng Bapak Ibu wali kelas 788 iwak Bapak Ibu wali murid. Dina kasempatan ayeuna anu gira ieu sasarangan orang sanggeun puji sarta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mugia dibugikeun ka Nabi pimpinan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna simkuring ngatur nuhunkeun ka Bapa miwah Ibu kali hadirin sadayana anu parantos dan sasubing dina acara perpisahan ieu. Rupi ieu nutuyan acara dina upacara perpisahan nyaeta 1 dibuka, 2 proses ngasrahkeun rapor, 3 hiburan, 4 penutup. Sumangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta proses nyerahkeun rapor. Mangga